Sampurasun barudak dinten ieu Ibu baris maca wacana anu judulna kurang ati-ati pek tengetan ku hideuk. Isuk-isuk keneh Agus geus mumuluk pek indit ka sakola. Samemehna pamitan ka indung bapana. Agus ngadaguan Sapri nyamper. Teu lila kurunyung Sapri, Umar, Roni jeung Resa datang. Bring maranehna indit ka sakola. Sakolana deukeut, ngan kudu mentas jalan. Patali marga dina jalan ka Cidaramena, barudak leumpang bari ngobrol jeung pada baturna. Geus nepi ka jalan raya, katingali babaturan Agus ge loba nu leumpang. Sorak klakson motor jeung mobil mani patembalan. Teu buguh deng-dengeanana. Barudak leumpang ngisi mapai-mapai trotoar. Sapri budakna rada seureudeg. Manehna mah kalah heureuy. Silitoel jeung Roni. Ku Agus ge dihuit tapi anger hareureui. Waktu rek mentas di zebra cross teu kanyahoan. Cekit sorak rem motor disada. Barudak ting jererit. Waktu ningali Sapri jeung Roni rek katabrak teh. Untung harita kaburu dibetot ku Agus. Atuh motorna ge kaburu direm. Jadi Sapri jeung Roni salamet. Beungeut Sapri jeung Roni sepa. Reuwas sigana mah rek katabrak motor. Pas satpam ge buru-buru datang ka dinya. Barudak dianterkeun ka ruangan UKS. Sina reureuh heula. Sapri jeung Roni ku bu guru dipasihan cai sagelas ewang. Kumaha Sapri, Roni teu nanaon? Saur bu guru. Teu Bu, jawab Sapri jeung Roni meh bareng. Kunaon atuh tadi bet bade katabrak motor? Bu guru naros. Ieu Bu, Sapri sareng Roni hareureui bae. Ku abdi ge tos diwagel, mung teu nguping, saur Agus. Tah Sapri, Roni, matak upami nuju mapah teh ulah bari heureuy. Komo ieu di jalan raya, untung we salamet. Mohon Bu, abdi lepat teu ati-ati, janten we bade katabrak motor. Untung tadi kabujeng teh dibetot ku Agus. Abdi duaan salamet, cek Sapri. Keun we nu atos mah atos. Mudah-mudahan janten pelajaran kanggo Sapri sareng Roni. Yen urang teh di mana wae oge salawasna kedah ati-ati. Tongsok cali wera, saur bu guru. Sabada reureuh mah barudak teh arasup ka jero kelas. Rek ngamimitian diajar. Bu guru ge lajeng nerangkeun perkawis kasalametan.